Luk, Sinarian sia bal ngaronda biasa nangge pangkeblukna. aing teu bareng bohong nemen ulin jeung barudak mah. Komo jeung si Apuk jeung si Jujun pasarea we pagaweana. Kunaon bal? Tah ngarebutkeun si Nisa. Bieung si Nisa urang mana? Ngan cenah mah dulur sia. Si Nisa daraekeun gitu ka budak baruluk gitu. Bieung aing ge teu nyaho. Lu sia mau kunci motor? Motorna di meni? Geuning eueuh teu kajeuleu. Diimahkeun bal. Nanaonan atuh kuncina dibawa ari motorna henteu. Teundeun bae di imah. Bisa dia pakai ke bapak aing bal. Anjing, geus ampun ka kolocorangan ge Kan sia nyaho bapak aing mah duren pembinor teh. Naon duren pembinor? Duda keren penggoda bini orang. Si anjir. Terus naon hubunganna jeung kunci motor dibawa? Bisi dipake nganjang bal. Geus ampun aing mah kasia jadi jalma ge koret-koret teuing. Lain koret bal, tapi belajar hidup disiplin. Disiplin da sakola. Pulang ka ditu bisi disetrap sia ku bapak sia. Setrap deui bapak aing na ku aing. Ngaronda mang, Sia kamarni. manjang atuh, udah boga bebene. Emang sia jomblo. Berangkat tuh. Si anjing budak ngaledek ka aing. Budak garo blogahan ngaledek. Udud sia lu. Udud lah, dekat ngaronda. Bosnya teh tiris. Udud mah tekan hudatan awak bal. Sabarahaan sabungkus? Ieu ieu sabaraha ieu nu hideung. 24-25an lah. Terus ieu sabaraha? Sarua bae. Pokona lamun di jumlah 50 ribuan. Beak eta sapoe. Lamun aing keur pusing mah 3 bungkus sapoe beak ku aing. 50.000 sapoe. Lamun kali sabulan 1,5 juta. Lamun kali satahun 18 juta. Anjir. Sia kabeli motor deui atuh lu. Ari sia udud Henteu, aing mah henteu udud. boga motor, Henteu. boga mobil. Boro-boro mobil, motor ge teu boga. Aing mah motor boga, mobil boga, imah aya, udud eukeun. Hirup mah kudu dinikmati. Kenaeun capek gawe. Refreshing dong. Sombong ujur si Kehed. Awas we sia. Oke. Anjing sombong-sombong teuing hirup teh ya. Lain gitu.
Kela bal. Hah. Keren teh aing. Keren timen nih anjing. Hewa penting-penting pakai kacamata hidung. Hirup aing teh caang teuing bal. Ngahaja ku aing dipoekan. Geura ngomong jeung sia teh selepel. Itu ujur sia ka aing teh. Kenalan sia buluk. Pulsa aing hirup teuing. Jadi lamun aya telepon enak pedang. Masa we. Halo Beh. Kapan tadi ngasih jerawatan? Eta teangan di kamar. Si anjing motor di kamar-kamar. Ya heuh, engke pake ngapel ku babeh. Senang umbah motorna. Belok engke. Oh nya geus, itu Beh. Kitu bae. Assalamualaikum. Ngerokok si Abel. Heeh, ngarokok ari aya mah. Rokok di mana nih? Ya eta rokok. Gara naon sih yang ngerokok? Gara ganteng tah lain. Nya heueuh atuh. Naon deui? Hirup mah lain ku ganteng rok. Ganteng lalaki mah ku duit. Da tugas lalaki mah menafkahi, lain menggantengi. Dowoh sia mah. Sugan we atuh aing udud teh bisa jiga sia. Bisa kabeli mobil jeung motor. Lain kitu sia rok. Usaha sia tebel. Ulangan udud. Geura kajileut ganteng. Boga motor, boga mobil. Hirup teh siga teu berguna nemen sia. Poek ujul hirup sia sirok. Erek disinteran ku aing. Asa teu berguna ujul sirok hirup. Jeleukeun sia lu. Lamun mah aing sebalik ti Arab. Beuli harga diri sia ku aing. Jeleukeun bae sia lu. Iraha balik nage. Jeleukeun bae pokona mah. Angger we cek aing mah. Hirup sia mah teu berguna. Si anjir kalahan ngaledek. Asa ku nangtang ka aing teh. Yeuh dengekeun. Tetaplah hidup walaupun tak berguna. Mau naeun sia teh rok. Geus, moal bener. Hayalan sia terlalu tinggi. Geus, moal be molor.